Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dipanabe ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qudaratin maha kawasa. Urang tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagihpati anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu satu acana simkuring neraskeun hanca carita anu katunda tong hilap kanu teu acan subscribe mangga di subscribe nya. Kanu atosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan pamudah-mudahan paranjang yuswa argeung miliki rezeki sadayana kalayan aya dina kasehatan sehat tohir sehat batin amin ya Allah ya robbal alamin. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kaum tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting khususna ka Nyi Mimin anu mana harita nuju ka surupan terus mabur ti bumina eta dicandak ku curik buntung teh nya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Abah, Cumimin jigana mah kasurupan, bah. Ceuk Jang Dani bari huruha hareho dadana katarareng hapranjung anu naburial buncelik da puguh capek geus lumpat sakuat tanaga ngudag lanceukna. Nya jigana mah bener kitu Jang. Lanceuk hidup teh geus kasurupan deui. Nyai, eling ieu mah Abah. Istighfar tong kabawa ku sakaba-kaba. Mbah Ica ngomong ka anakna nu katempo meuni buringas. Sakura nu araya mah sararea ngarasa kaget. Darma, Ahmad, Palebe, Pak Ici, Pak RT, kitu deui anu sejena sakabehna marelong ka Mintarsi anu rupana ngadadak robah jadi pikasieun. Aki-aki peot. Nyingkah sia nyingkah. Percuma ngahalangan oge lantaran peuting geus si Mimin geus jadi milik aing. Ceuk Mintarsi sesentak bari molotot ka Mbah Icang. Ari leungeunna tutunjuk neta ingkah. Nya puguh sararea oge ngaranjuk ngadenge kitu mah. Aduh, Palebe kedah kumaha harita kieu. Tulungan pun anak. Ceuk Mbah Icang bari ngareret ka Palebe anu kerajeg narempokeun jeung anu sejena. Samalah anu borangan mah terus malundur da puguh sieun jeung keeung. Lamun kitu mah ulah diancap. Sok kepung Nyi Mimin ku sararea tong seuna bisa lumpat. Lantaran lamun diantep jelas kieu mah bakal ngabahayakeun kana dirina. Sok kepung tong cari cingwai atuh kepung. Ceuk Palebe harita mere parentah ka sararea. Nya atuh ngadenge kitu mah. Hampir sakabeh anu kasebut lalaki ngora tur jagjag mah saringkil. Teu lila srog maraju ka hareup terus ningker tatan-tatan rek newak awak Nyi Mimin. Nempok itu Nyi Mimin beki ambek. Ngarasa pamaksudana asa aya anu ngahalangan. Jadi si laing sakabeh terek ngahalangan ka aing. Heuh, sia yurik anu aya dina kurungan Nyi Mimin. Gancang nyingkah sia lamun henteu ku aing diduruk. Kitu ceuk Palebe. Melong ka Nyi Mimin bari gegerayeman mapatkeun ajian pikeun nyinglar setan siluman anu ayeuna geus ngawasa kana waruga Mintarsi. Sok sia duruk aing. Nah dikira aing rek sieun kitu. Nyi Mimin kalah nangtang ngadenge kitu teh. Saeutik oge kawas anu teu sieuneun. Dasar setan mangkawaras ya. Yang Ahmad cing kadiekeun obor teh.
ngajarkeun urang duruk geurana hamani kuasa kabina-bina teuing. Mangga palebe. Gap Ahmad kana obor terus diasongkeun ka palebe sarta terus ditampanan. Setan, sok sia yeuh diduruk ku aing. Ceuk palebe bari ngasongkeun obor ka hareupeun mentarsi. Sedeuna luak leo katebak angin. Nempok kitu cekikik nyimimin seuri semung irung. Aing mah teu sieun kusana dala. Kalawan teu disangka-sangka mitra, ukur sakilat leungeun nyimimin ngarawel obor anu keur diceklan ku palebe. Karawak beleuwer obor teh dibalangkeun pas pisan ka palebah Pak RT jeung Jang Duloh. Nya puguh atuh reuwas duanana pating gurubug jeleng bareng luncat ka gigir tuluy pating garwak. Aduh, alah, hampir we konyaka uing. Halah dasar jurig teu yahan sia. Kumaha lamun aing kaduruk? Ceuk Pak RT jeung Jang Duloh kukulutus, bareng jeung kitu jeleng nyimimin luncat bertak lumpat terus ngabecir bari teu eureun seuri ciciri hilang, teu nolih ka sararea. Nyimimin kabur, udag hayu udang. Pak RT ngagorobok mere komando sangkan udag nyimimin malah berangbang lumpat ti heula. Nempok kitu jeleng Ahmad luncat disusul ku Darma jeung Pak Ici kitu deui anu sajena. Nya akhirna mah berengbeng sararea ampir bareng lalumpatan udag nyimimin anu geus mangprung lir ibarat kuda mabur tina kandangna. Dina kaayaan wanci poek peuting. Mintarsih lumpat jojorelatan awakna harampang jiga kakalayangan. Kawas aya anu mawa, puuk panjang ririaban jeung sora-sorina anu ciciri hilan estuning mata keung jeung matak buringkak bulu punduk. Mimin, balik nyai anaking Mimin, balik. Mbah Icang anu lumpatna di tukang kadenge gogorobokan nitah balik ka anakna. Nyimimin padang udag ku sararea di poro kawas kabagong wae. Nya atuh puguh kayaan di lembur teh jadi ibur. Barudak anu geus rek sarare harudang deui, terus careurik jiga nareuwaseun. Kolot budak awewe lalaki kalaluar teh jero imah sarta reang naranyakeun. Anu saterusna pating balecir mari lungudag samalah bari pating gorobok silih bejaan. Aya nu mawa obor, aya oge nu mawa batre. Kaayaan peuting harita ngadadak jadi pahibut jeung jadi caraang ku cahaya obor. Nyimimin lumpat ke belah kaler muruka kebon jahe, bring atuh padang udag. Pak RT lumpatna meni apeng-apengan dituturkeun ku Pak Ici jeung ku nu sejena. Yang Ahmad, bagat sebelah conggo, sok buru. Pak RT ngagorobok ka Ahmad anu lumpatna patutur-tutur jeung Darma. Mangga Pak RT. Aden, udah kapali tonggo, Den. Mangga Kang. Jeleng Ahmad jeung Darma bareng ngaluncatan solokan. Sorodot Ahmad di soledat tapi baretek deui lumpat teu nolih kana nanaon. Malah lumpatna leuwih tarik batan tadi. Bakat ku hayang geura bisa nyusul ka Nyimimin. Ahmad jeung Darma lumpatna motong jalan sabab hayang geura anjog ke belah tonggo. Tapi oro kaya jalan teh rada nanjak sajabab ti kitu tincakeuna teu rata. Loba anu ngalogak da puguh jalan tegalan. Anu ngarudag sararea muru ka palebah dinya anu marawa obor beuki loba. Seuneuna pating gelebur nyaangan kaayaan di eta patempatan. Nyimimin, orun nyai orun. Pak Ici ngagorowok nitah eureun ka Nyimimin anu keur lumpat jojorelatan kawas eueuh kacape. Sareta saeutik oge geus teu malire kalah terus lumpatna mangprung beuki tarik teu ngaliuk-liuk acan. Da puguh geus kasurupan sasat awakna aya nu mawa samalah loba anu ngudag teh kalah seuri ciciri hilan wargi. Jiga nu ato sorana ngirung mata kukurayeun jeung matak pating puriding bulu punduk.
Telila Ahmad jeung Darma anjog ka belah tonggo. Kayaan didinya mah rada datar terus duanana reg areureun panon melong kalandeuh ngawaskeun minta resi anu keur ngabecir lumpat pada ngudag. Moal lila deui tangtu ngaliwat ka dinya. Nya teu nyalahan, teu sakumaha lila torojol Nyi Mimin lengkahna ngarandag bari jeung molotot panonna buburilakan mencrong kanuduaan. Manusia, nyingkah sia montong halangan jalan aing. Astagfirullahaladzim. Sadar Min, sadar. Ulah sok kabawa ku sakaba-kaba. Cing eling kana pribadi atuh Mimin teh. Ceuk Darma beri melong ka Nyi Mimin anu keur molotot ka maranehna. Nyamin istighfar kadinya. Geus ulah lumpat hayu urang balik. Ceuk Ahmad bari taki-taki rek newak awak Nyi Mimin lantaran bisi kabur deui. Tangga bisa teh sil aing mah manusia ngan ukur istighfar. Aing mah teu perlu ku istighfar lantaran anu diperlukeun ku aing mah ngan ukur hayang nyawa si Mimin anu geus nyatayanat ka aing. Ai lamun kitu mah teu bisa diantep atuh. Hayu tewak den. Mangga Kang. Nya geus kitu mah teu loba deui carita. Gabrug awak Nyi Mimin dirontok ku Ahmad terus ditangkep pageuh. Tapi kacida matak heran. Ukur sakali ngagibegeun awak Ahmad geus dijolongjong lantaran tanaga Nyi Mimin kacida bedasna. Aduh, alah. Ahmad ampir-ampiran labuh tapi untung masih bisa ngajaga kaseimbangan awak. Nyi Mimin seuri nyikikik nempok itu teh sarta terus rek lumpat deui. Tapi sakilat Darma ngajewang leungeun kencana terus diceklan meni pageuh. Tapi gilek Mimin malik terus molotot beri kekerot sarta sakilat. Hiuk peureub katuhuna nyeleber rek ngagedor kana gado. Hiuk gilek plos Darma rikat ngagiwar. Aduh hampir kena. Bareng jeung kitu karawak Nyi Mimin ditangkep ku Ahmad di tukang. Tapi hiuk beledug siku Nyi Mimin harita ngabadug kana angan. Nya puguh Ahmad meni mayegeung siku anu katempo leutik teh tetela matak seueul karasana. Aduh. Bareng jeung kitu torojol Pak RT dituturkeun ku Pak Ici anjog kepala badinya. Geus teu miceunan waktu. Jeleng duanana bareng luluncatan rek newak awak Nyi Mimin. Anu keur nangtung ngajaga bangun anu gagah. Tewak RT, tewak. Nya sok maju atuh bareng Pak Ici. Seberut Pak RT jeung Pak Ici bareng ngarontok ka Nyi Mimin. Tapi hiuk cepet goak Pak RT jeung Pak Ici pating garwak sabab pipina dicabok ku Nyi Mimin anu keur kasurupan. Rasakeun sia matak oge montong wani ngahalangan aing. Aduh dasar jurik bangkar waras ya. Nyabok aing. Alah RT pipi dicabok euy. Lumayan meni poros. Pak RT jeung Pak Ici duanana kukulutus terus marundur bari ngusapan pipina. Dina kaayaan kitu. Jeleng Nyi Mimin luncat maksudna mah rek lumpat deui tapi rikat Darma jeung Ahmad ngahalangan jalan. Jurik rek lumpat ka mana sia? Burilak mata Nyi Mimin ngaburilak ka Ahmad jeung ka Darma. Sarata teu loba deui carita. Seak suku katuhuna ngolebat rek ngahancak kana beungeut Ahmad. Hiuk gilek plos tajongan Nyi Mimin teu keuna. Terus mileupas gilek Mimin malik deui sakilat ngayunkeun peureub katuhuna rek ngahancap huceuli Ahmad. Tapi hiuk geduk des ditakis ku leungeun Darma. Jeleng Mimin luncat sarta mundur ka tukang. Awasna mah rek ngawahan. Nyi Mimin reng haperanjug tapi sakilat jeleng luncat awakna ngalayang ka wasiber. Terus berengbeng lumpat mangprung muru ka belah tonggo. Nempok itu Pak RT jeung Pak Ici rikat duanana ngudag bari gogorobokan dituturkeun ku Darma jeung Ahmad. Dina kaayaan kitu torojol Bah Icang jeung anu sejena daratang terus atuh pating beretek ngudag ka Nyi Mimin. Kaayaan Bah Icang kacida pisan ripuna suku karasa geus leuleus kesangna ngoprot dadareng haperanjug. Tapi terus maksakeun ngudag anakna sabab kacida ngarasa hariwang kana kasalametana. Kasugri kaum dangu.
Saenggeus aya kana sawatara waktu anu pada ngudag Nyi Mimin anjog ka hiji tempat anu luhur. Reg eureun di sisi gawir terus ngajanteng nangtung bari melong ka hareup anu kayana poek mongkleng. Bareng jeung kitu anu ngarudag oge harita aranjog ka palebah dinya. Brai kaayam teh jadi caang makbrak sabab loba cahaya obor anu nyaangan. Pak RT, Pak Ici, Ahmad jeung Darma sakabehna ngaharega da puguh capek. Tapi barang ret ka Nyi Mimin sararea ngarasa reuwas lantaran Nyi Mimin teh nangtungna nember di sisi gawir anu luhur jeung gurangseng. Sarta dihandapna teh tayalian ti talaga anu biasa ti heula mah sok diparake tempat harulin. Nyai Mimin, aduh nyaha hidup teh beut nangtung di sisi gawir. Kaji hayu urang balik tong ado nangtung di dinya bisi cilaka. Ceuk Bah Icang harita ngadeuketan bari ngageroan. Ari hatena ratug tutunggulan malah katara beungeutna pias. Sok sieun anakna luluasan terus luncat ka dinya. Caricing sia montong aya nu wani maju. Sabab lamun maju si Mimin geus pasti bakal modar. Ngajeredog we di dinya deuleukeun aing. Kitu ceuk Nyi Mimin mere ancaman. Tapi angger ari awak namah nukangan. Alah sia kumaha hari geus kieu teh. Aduh kaceuing kudu kumaha tudak kuring oge bingung. Pak RT jeung Pak Ici kalah silih tanya duanana bangun anu kacida bingung. Sararea sakedapan mah kalah jarempe eueuh anu ngomong ngan saukur bisa ningalikeun bari molohok di barung kuratug jajantung. Sabot keur pating haruleng. Kurunyung palebe bareng jeung Mbah Ebon datang teh pangtukangna. Da puguh geus kolot jadi teu kuat ari kudu lumpat gancang mah. Aduh palebe kedah kumaha tu abdi teh. Itu pun anak si Mimin kalah nyangtung di sisi gawir. Aduh cek tulungan palebe tulungan. Mbah Icang ngalengis mata kuatir menta tulung ka palebe. Terus ret ka Mbah Ebon bangun anu menta bong-bolong. Tapi Mbah Ebon ngan ukur bisa ngahuleng. Aduh keheulangan Mbah Icang sabar. Keun urang geroan ku kuring. Nya sugan we Nyi Mimin teh daek nurut. Mangga palebe sugan we atuh ari ka palebe mah manehnya nurut. Srog palebe maju ka hareup terus melong ka Nyi Mimin. Kituna bari geger nyeman jajampean ngerahkeun sakabeh pangabisana anu aya. Nya sugan jeung sugan aya guna jeung mangpaatna bisa merukeun lalembut anu ngawasa raga badagna. Lalembut anu ayeuna surup sumanding kana raga badag Nyi Mimin. Sok geura indit ulah ngaganggu ka manusia. Lamun aya kasalahan anu geus dilakukeun, kuring ngawakilan manehna rek menta dihampura. Tapi cing bere nyaho naha naon anu geus dilakukeun ku Nyi Mimin teh. Kitu ceuk palebe ngomongna leuleuy. Ari mintar sih gilak malikeun awakna ka tukang, ret ka palebe jeung ka sakabeh anu araya di dinya. Cikikik seuri sorana ngirung matak muringkak bulu punduk. Malah breh katempo ku sararea beungeut Nyi Mimin pias teu beda jeung mayit hirup. Rei atuh nempo kitu mah. Sakabehna oge keueung malah sawareh mah loba anu marundur. Da puguh sieun ditambah deui ku kaayaan di eta patempatan estuning mata keueung jeung geuman. Geus teu kudu menta dihampura manusia. Lantaran dosa jeung kasalahan si Mimin teh moal bisa dihampura. Kasalahan anu geus dilakukeun ku manehna ngan ukur bisa ditebus ku nyawana sorangan. Ngadenge kitu gebeg atuh sararea reuwas, tapi bari jeung heran sarta loba jalma anu jadi tanda tanya dina hatena sewang-sewangan. Nya dosa naon atuh anu geus dilakukeun ku Nyi Mimin teh lantaran saurang oge acan aya anu bisa naguh. Bareng jeung kitu, hiuk angin ngagelebug sorana seah ngaguru. Cungungung kadenge sora anjing babaung ti kajauhan meuni melewung. Tuluy ditema ku sora manuk jurig anu disarada pating koreak estuning matak laleuwang sarta nambah geuman. Geus cunduk kana waktu sarta geus nencak kana mangsa dina peuting ieu. Si mintar si kudu modar sarta teu bisa ditawar.
Dina kayaan anu sarupa kitu, Cikikik mintar si seuri sarta sakilat malikeun awakna saterusna jeleng luncat ti luhur gawir anu lungkawing. Awakna ngoleang bangun anu hampang ragrag ngagujubar ninggang kana cai talaga anu aya di handapna. Kadenge sora Nyi Mimin anu ngajeri tarik pisan sorana estuning mata ketir pating saleor ngandung aweuhan. Awak Nyi Mimin anu ngalayang ragrag kasaksian kuno sakur araya di dinya. Nya puguh bae atuh sakabehna oge meuni calanga bakat ku kaget. Saurang oge eueuh anu bisa nyegah kana lumangsungna eta kajadian. Mimin! Mimin nyai anyaking, aduh ya Allah. Baretek Bah Icang lumpat muruk ka sisi gawir. Rek nulungan anakna maksudna mah. Tapi Rikat Ahmad jeung Darma bareng laluncatan terus ngehalangan. Gep dua nana nyeklan awak Bah Icang sabab bisi milu luncat ka talaga. Da puguh keur aya dina kayaan anu kacida kaweur jeung baluweng. Abah, cing emut Bah, cing emut. Sumuhun Bah, mugi cing emut Bah. Mimin minta si anak king anak abah. Naon atuh anu geus dilakukeun ku hidup teh. Aduh Gusti Allah, ya Rabbi beut jadi kieu. Mimin. Mbah Icang terus gogorowokan ngageruan ka anakna. Berek diuk di sisi gawir bari padanya kelan. Srog Jang Dani nyampeurkeun terus gek diuk gigireun bapana bari jeung umbar Cimata. Hatena kacidana langsa lantaran saeutik oge teu nyangka lamun kajadian sarupa kitu tumiba kalanceukna. Ari palebe jeung anu sejena kabeh oge eueuh anu bisa kukumaha. Sararea ngarasa bingung, sajongjongan mah ngan ukur ngajengjen bae nangtung sarta teu nyaho naon-naon anu kudu dipilampah. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun mintarsi anu awakna ngalayang ragrag ti luhur gawir sarta ninggang cai talaga. Karlep awakna ka jero cai kawas aya anu ngagusur. Nyi Mimin leungeunna pakupis rumpuram paneangan pamuntangan. Samalah tuluy jajeritan menta tulung sarta sorana oge kadenge kunu araya di luhur. Srog atuh sararea nyarampeurkeun ka sisi gawir bari tunga-tengo ningali ka handap dicaangan ku cahaya obor. Nyabreh katempo ku sararea mintarsih keur kekerelepan bari roesan. Teulila akhirna mah terus ngalelep dilegleg ku cai talaga anu ngadadak motah kawas di kubek gajah. Bareng jeung kitu, pucung hul ti jero cai talaga aya hiji makhluk anu ngajaul ka luhur, terus kakalayangan di luhureun cai talaga sarta kasaksian ku sararea. Puguh atuh jalma-jalma anu keur ngarogrog di sisi gawir teh harita buriak marundur sakabehna marencrong ka eta makhluk anu keur kakalayangan ngurilingan talaga. Nempok itu saurang oge eueuh anu teu muringkak bulu punduk. Sararea ngarasa reuas sieun jeung heran pacampur jadi hiji. Keur sakedapan mah palebe sapara kanca ngan ukur bisa molotot bari calanga. Awakna ngagibrig tuur nyorocon. Cikikik eta makhluk seuri panonna molotot hurung semu beureum. Letahna panjang lel saret beuheung. Untuna ranggeteng sihungna oge sareukeut. Irungna mbru sagede hau liangna ngagorobong kawas liang belut. Buukna panjang katara ririaban katebak angin anu ngagelebug handaruan. Cikikik jurig hulu teh seuri ciciri hilam. Sorana ngirung mata kukurayeun. Jorig hulu. Baretek Pak Ici lumpat mangpret pangheulana geus teu inget deui kana kaerah. Hah? Jorig? Aya jorig? Rengbeng si Duloh oge lumpat ngudag Pak Ici bari gogorowokan.
Nempo kajadian kitu Pak RT jeung anu sejena kabawa kaweur sarta teu loba pikir balicet malik jeger nu buru ka Bah Ewon anu nangtung tukangeun. Tolonjong gebru Bah Ewon labuh sarta katindihan ku awak Pak RT. Nya puguh atuh reuaseun. Aduh, dasar jelema ucut purung sia. Nyanyaonan ieu teh. Bah Ewon kukulutus bari nyingkahkeun awak Pak RT. Tapi Pak RT teu malire. Korejat hudang perengbeng lumpat tuluak diuk deui. Sabab sieun ku jurig hulu anu keur kakalayangan bari seuri ciciri hilan. Barang nempo Pak RT anu geus ngabeciri ti heula. Hampir sararea harita milu lalumpatan bari silih tubruk jeung baturna blug aya nu labuh. Tapi korejat hudang berengbeng deui lumpat teu nolih kana kanyeri jeung teu nolih kana kaayaan. Lantaran anu penting mah hayang geura jauh ti eta tempat. Rasakeun sia Mimin puas. Kitu ceuk jurig hulu panonna buburilakan ngawaskeun ka urang lembur anu geus ngabalecir lalumpatan. Anu araya di dinya ngan ukurnya sababaraha urang nyaeta palebe Bah Ewon, Ahmad, Darma, Bah Icang katut anakna Jang Dani. Anu harita keur ngagaribrig we bari melong ka jurig hulu. Sanggeus aya kana sawatara waktu jurig hulu anu keur kakalayangan ngiles sarta teu kanyahoan ngaleungitna. Kayaan di dinya estuni jempling eueuh sora anu kadenge. Sora angin geus leler kitu deui manuk jurig anu tadi rame di sarada ayeuna mah geus cempe. Kasugri kaum dangu. Palebe kitu deui anu sejena pating rarenghap narik napas panjang. Sararea ngarasa lugina lantaran jurig teh geus eueuh. Tapi sakaligus bingung nya kudu kumaha nulungan Nyi Mimin. Dari kudu luncat ka gawir anu luhur mah pasti moal aya anu sanggup. Sajaba ti kitu dina kaayaan poek peuting. Jeung deui di palebah dinya mah geus kasohor jero cai talaga teh. Sarta lamun rek diteleuman jalana oge moal bisa tidinya tangtu kudu nguriling heula ka belah wetan ngagunakeun jalan nu biasa sok diparake ngaliwat ku urang lembur lamun rek arulin ka talaga. Aduh Gusti anu Maha Agung, astagfirullahaladzim. Ya Allah ampun Gusti kudu kumaha ari geus kieu. Hampura Bah Icang. Kuring teu bisa nulungan ka Nyi Mimin. Sarta rumasa kuring teh teu boga pangabisa anu cukup. Teu sanggup nyegah kana ieu kajadian. Kuring teu bisa meruhkeun eta setan anu akhirna Nyi Mimin teu katulungan. Kitu ceuk palebe bari neuteup ka Bah Icang anu keur diuk ngalungsar dina taneuh. Bari ngumbar cimata. Hatena kacida ngarasana langsa sabab teu nyangka ku nasib anakna anu kudu ngalaman jadi tumbal eta talaga. Bah Icang, cing sabar cing tawakal. Da kumaha deui atuh. Sararea oge lain embung narulungan tapi daganeng eueuh anu mampu ngeureunkeun kana ieu kajadian. Sok sanajan geuning, tadi sakitu lobana urang lembur anu daraek milu ngudag sarta kabeh hayang nulungan. Tapi heran Nyi Mimin jadi lingas sarta lupatna teu kaudag. Malah ngadadak tanagana oge jadi pedas Nyi Mimin teh. Anu balukarna jadi kieu. Ceuk Bah Ewon bari melong ka Bah Icang anu katempona bangun hanjelu pisan. Nya teu rek kitu kumaha. Da puguh teu bisa nulungan kanu jadi anakna. Nya puguh oge kitu. Lantaran Nyi Mimin teh lumpatna lain sakahayang sorangan. Dasasatna aya anu mawa. Samalah apan geuning tadi kasaksian ku sararea beut aya makhluk anu sarupa kitu.
Jigana moal salah deui lamun Nyi Mimin teh dibawa ku eta makhluk. Tapi anu jadi pertanyaan teh, nah naon anu jadi sababna manehna teh beut ngaganggu ka Nyi Mimin? Tah kulancaran kitu Bah Icang, nya wayahna bae ayeuna mah kudu sabar. Nya palebe kedah kumaha deui atuh. Da ayeuna mah geus kieu buktina pun anyang teh kalah luncat ka talaga. Jeung deui kuring oge ngareci lamun sararea oge lain embung narulungan. Da puguh hese niangan carana sarta piraku ari kudu laluncatan ti luhur gawe dina kaayaan poek peuting kieu mah. Kuriak macak nambahan korban. Jeung deui pasti sarieun anu rek narulungannya oge. Da tadi kasaksian aya makhluk anu pekasieun. Ceuk Bah Icang nyaritana dumareuda. Hate sedih jeung nalangsa awak lungse taya tangan pangawasa. Ras inget ka ambu saudah anu tantu bakal leuwaseun lamun geus ngadenge kana beja ngeunaan anakna. Samalah can tantu bisa narima. Palebe kumaha pami ayeuna urang enggal wangsul ka lembur? Engke di ditu urang badanten deui sareng Pak RT kitu deui sareng Pak Ici. Margi urang teh kedah milari cara kanggo dolungan Nyi Mimin. Kitu ceuk Darma. Harita ngajak balik heula ka lembur lantaran geus tangtu aringan ukur ngajajantul di dinya mah moal manggihan cara anu bisa dilakukeun. Tah nya leres kitu aden pangemut Abah oge kumaha palebe? Bahebon ngareret ka palebe anu keur molohok bangun bingung. Nya hayu atuh ari kitu mah. Ayeuna urang balik ti heula ka lembur, tapi kumaha kuat Bah Icang lamun kudu leumpang? Ya insyaallah kuat lah palebe. Nya pami teu kiat mah kumaha pami ku abdi urang gandong Bah? Tah, bener kitu Bah Icang. Lamun teu kuat leumpang mah gandong we ku Jang Ahmad atuh. Da bedas tanagana oge Jang Ahmad mah. Ya, dekudo Jang Ahmad jancaran kuat keneh hari leumpang mah. Hayu atuh. Urang ngeureueuh we ayeuna mah keun bae sanajan lungsi oge urang maksakeun. Ngarah cereh nepi ka lembur. Ceuk Bah Icang cungnang tung lalaunan. Sukuna maksakeun ngalengkah satuluyna bring sararea arindit ninggalkeun eta patempatan. Kaayaan alam beuki maju ka peuting bae mitra. Sora jangkrik jeung gaang reang di sarada patembalan. Sora cari cangkas di tema ku bebence. Kaayaan langit meni angkeup kawas anu rek turun hujan. Angin leutik ngahiliwir ngendakeun dangdaunan pating korosak jeung pating arulang. Teu kacatur lilana di jalan. Palebe sapara kanca geus narepi deui ka sisi lembur. Ti kajauhan katempo loba cahaya obor anu hurung ngagebur sarta kadenge. Loba sora jalma anu recok pating gerendeng. Anu tayalian eta teh ti Pak Ici jeung baturna anu keur laleumpang bari baradami. Sakabehna boga maksud rek balik deui ka tempat anu tadi, rek nempo kaayaan palebe sapara kanca. Anu tadi geus ditaringgalkeun ku maranehna. Da puguh sararea ngarasa soak nempo jurig hulu anu kakalayangan. Telila rombongan Pak Ici amprok di tengah jalan jeung palebe. Nya puguh atuh sararea ngarasa bunga lantaran teu kudu balik deui ka tempat anu tadi. Palebe kumaha sadayana teu sawios-wios? Pak Ici langsung tumanya ka palebe terus rutret ka sararea. Sedengkeun hatena mah rada era sabab tadi rumasa geus ngabacir lumpat pangheulana. Henteu Pak Ici, kuring sararea mah teu kunanaon. Nah, tu ari tadi muni pating belecir kitu. Lalampahan teh kawas lain kolot ari taeun teh. Sumuhun palebe. Abdi teh rumaos leupat margi da kumaha atuh teu wasa ari kedah nempo jurig hulu anu sakitu pikasieun mah. Nya atuh rumpat we isin-isin oge da kuring teh sieun bisi dicokro ku manehna. Ceuk Pak Ici bari rada kuram kireum bangunan era. Nyakeun bae atuh da enggeus ayeuna mah. Ae hari Pak RT. Terus ka mana nah geuning eueuh di dieu?
palebe rarat-reret tempuan Pak RT anu teka tempo aya didinya. Da puguh atuh anu diteangan mah geus nepi ka imahna. Ya pami Pak RT mah rupena teras mangpret ka bomina jadi teh. Nya ada sami sionon. Kantenan Pak RT mah ngadua kalian ningalina oge. Mani aya kuburangannya kolot-kolot ampun aing mah. Terus ari ayeuna rek kamarana. Masih keneh pating arabring. Palebe tumanya bari mencerong ka Pak Ici jeung kanu sejena. Nya satadina mah abdi sadayana teh gaduh emutan bade wangsul deui ka tempat anu tadi. Margi hariwang ka palebe sareng anu sanesna. Nanging alhamdulillah geuning ayeuna tiasa amprok di dieu. Tah kitu palebe maksud teh. Ya syukur atuh lamun kitu mah geuning boga keneh kaingetan. Nya hayu ayeuna mah urang baralik deui we ka lembur terus susulan Pak RT. Sabab aya anu rek dibadamikeun ayeuna teh. Hayu ngumpul di imah Mbah Icang. Mangga palebe mangga. Nya geus kitu mah. Bring sararea muru ka imah Mbah Icang. Ari Pak Ici nyusulan heula Pak RT ka imahna. Gancangna carita mitra. Sararea geus ngariung samalah Pak RT oge geus aya di dinya. Nya tuluy bae baradami anu kacindekana meunang hiji kaputusan. Lamun harita keneh rek terus arindit ka talaga pikeun neangan Nyi Mimin anu ragrag ti luhur gawir. Susuganan masih bisa katulungan, sok sanajan bari jeung pamohalan. Kaayaan beuki peuting. Hawa tiis karasa meuni nyecep kana awak. Jigana wanci kitu mah geus cukup pikeun sare tibra. Tapi teu kitu pikeun Pak RT sapara kanca. Harita kalah tuluy pating geredig rek ngajugjug ka talaga anu aya di wetaneun eta lembur. Sararea sarumanget boga tekad hayang nulungan ka Nyi Mimin. Ngan hanjakal ari anu ngadongeng mah geus capeun. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.